Kirawanci pukul 6:30 isuk-isuk sing paralak macai hujan anu ninggang kana salureun genteng imah geus kadenge ku Sodik jeung nu jadi kolotna nu keur harita aya di jero imah. Teu lila gebret nu tadina leutik teh mimiti ngagedean masihan kana taneuh anu aya di saluareun imahna dibarengan ku sora angin anu ngagelebug. Taneuh anu aya di buruan jeung pipireun imah menyerah celengkeun balas katimpah ku cai hujan anu kacida gedena. Kawas anu meunang nyicikeun ti langit we eta hujan teh. Cai tina panyaweran imah nyebrot ka jero sabab katebak ku angin. Atuh Sodik jeung kolotna nu harita keur area di jero menising purung kuatna nya hujan anu sakitu gedena mah. Harita Sodik jeung bapana geus taratan-tatan rek arimit pisan ka sawah rek menerkeun galengan anu rarampag balas kaseret ku cai hujan urut peuting mangkukna. Sarua deui gede hujana oge atuh nu duaan ngarengkog nya hujan anu sakitu gedena mah. Harita Sodik jeung jadi bapana nu katelahna Mang Darma kedariuk we di pawon dina saluhureun jojonog bari ngariub cikopi kituna teh jeung sing pelenyon udud. Ari dioci pamajikanna Mang Darma keur ngasur-ngasurkeun sulu ka jero hawu bari sakapeung sok rajeun katanya panona ngereuceum sabab kakebulan ku haseup anu ngelun tina jero hawu. Teu lila kadenge surang Mang Darma anu nyarita anu jadi anakna nyatana Sodik. Geuningan hujan jang rek ini ka sawahna oge ceuk Mang Darma bari mencong kaluar kaburuan tukang anu aya di sagigireun pawon anu pantona kaparengan keur molongo. Nya Pak keun antosan heula da moalami oge rahat sigana mah tembal Sodik bari nyuruput cai kopina. Lain geus asup bae usum ngiji beureunan ayeuna teh nya sabab hujan menasa kerap ku ayenakeun mah malah nu baroga balong jeung nu marelakan lauk dina kamalir sawahna teu kapar uluk cenah jang sabab lalimpas caina jeung baredah galenganana. Adena we urang mah ti heula teu melakan benih lauk lamun melakeun teh mah benih lauk sikana moal kapuluk ladang cabe teh ceuk Mang Darma. Nya Pak aya saena we urang mah teu melak benih lauk ngan pare geuningan saruksak sarebah balas jamu ku angin sareng ku hujan tembal Sodik. Nya jang ari geus dalah rek dikumahkeun deui atuh ari kangarnan diruksakna ku alam mah urang itu bisa kukumaha kajaba lamun diruksakna teh ku hama beurit atawa hama anu sejena karek bisa diakalan ku urangna ceuk Mang Darma. Lain kira-kira nanaha sabaraha heula deui pare teh bisa kaalana papana sabab lain nanaon urang teh kapanan boga hutang bangsal anu masih gede keneh ka Mang Kemet nu geus sabaraha usum oge can kungsi mayar deui ka manehna. Era lain nanaon ceuk dioci lempas menjadi pamajikanna Mang Darma. Nya mana bapak ge dari kana kangaranan hutang mah ingat syukur-syukur tinu mingguan deui atuh geus bisa kaala pare teh jeung sugan we deui mu cekil hasilna teu diruksak kabeh ku angin
sebab kapanan anu batur mah nenyo teh parena geus rebah kabeh ge balas katiup ku angin jeung karelet ku cai hujan. Matak ayeuna baparek penerkeun galengan oge lainna naon. Teu karelet teuing we ku cai. Aman keur kana parena urang oge. Ceuk Mang Darma bari ngarongkong kana doran pacul anu aya di hareupeun manehna. Teu lila hujan nu tadi ngakebret teh ayeuna mah mimiti ngaleutikan. Lila-lila set hujan raat nu ayangan kari cai leuncang anu nguyumang di sakulingna imah Mang Darma. Tah geuningan geus raat deui hujan teh jang. Ayeuna mah urang ngamitian ini ka sawah. Sabab barang teuing mah bisi kaburu hujan deui geura. Sok ponok poe ari usum ngijih kieu teh. Ceuk Mang Darma. Manehna cengkat tina diukna bari manggul pacul dina tak-tak katuhu. Arina cangkeng kencana ngagaplek bedog. Sanggeus make cetokna tuluy Mang Darma kaluar tina panto pawon. Dituturkeun ku Sodik anu dina leungeun kencana bari ngajengjing teko jeung cangkir dua siki leumpang ti satukangeunna Mang Darma. Brai panon poe mimiti temong ti tebeh wetan. Cahyana sumirat nyangan ka sakabeh wewengkon eta lemur. Patelahna lemur Cijalitri. Nu ayeuna keur dicingan ku Sodik jeung jadi kolotna. Panon poe anu harita rek medal tina panyemputanana. Meni nyorot cahyana. Jika nu keur nyingraikeun kana lalangsena isuk anu kakarek dicebor ku hujan. Cai reumis anu singgarayot keneh dina pucuk-pucuk daun tatangkalan. Sing borelak katojo ku panon poe. Lir permata serab nenyona. Mang Darma jeung si Sodik anu harita geus kaluar ti imahna. Maranehna duaan tuluy laleumpang dina salureun galengan sawah. Nu berasna muru ka sawah maranehna. Cai reumis anu ngagarayot dina pucuk daun pare. Ini jibrek maseuhan kana calana sontog pangsina anu duaan. Tapi teu ieuh dipirosea. Sabab da geus silaharna kitu aya kangarnan jalma nu sok tani mah di sawah. Udae kulin jeung baseuh. Teu lila anu duaan geus aranyog ka saung. Tempatna Mang Darma. Ari sakalieun reureuh jeung nyuhan di sawah. Gek Mang Darma diuk dina palupuh. Kon kitu deui Sodik adon dareureuk heula di dinya. Teu lila kadenge sora Sodik anu nyarita ka bapana. Di palih mana galengan anu rempag teh Pak? Cek Sodik nanya ka Mang Darma. Tuh nu tebeh wetan jang jeung beh kidul. Ujang mah ngombekeun nu beh wetan we nya. Ke anu tebeh kidul mah ku bapa temal Mang Darma. Mohon Pak. Cek Sodik bari cengkat tina diukna. Tuluy ngaleos ka tebeh wetan anu dituduhkeun ku bapana. Sanggeus nepi ka tebeh wetan nyawe ku Sodik katenyo. Yen galengan anu dinya teh karempag. Parena raruksak balas kagalei ku taneuh anu nimpah ka handapna. Nya we geuningan. Galengan meni rarempag kieu. Ceuk Sodik geus kitu manehna turun kana kotakan sawah anu aya di sahadapeunana. Keceruk Sodik mimiti maraculan, mimiti maculan taneuh galengan anu narindihan kana pare. Tuluy dipopokan kana galengan anu rempag ku cai. Kon kitu deui Mang Darma. Manehna oge sarua memener deui galengan anu rarempag balas kaseret ku cai hujan. Anu
angin letik nah liwir sing saleor dina saluhureun pucuk-pucuk pare dibarengan ku hawahan tina panon poe anu nyorot kana tengongna Sodik jeung Mang Darma. Manuk tiit sing arah celog dina regang-regang pare ayeuna wae keur nareangan kahakaneun bener ta manuk teh. Tangkal cau anu aya dina satu kangen saung jeung datangkalan anu rajeg di sabudeurna sisieun eta sawah daunna menising garupa jeung arulang nambahan kana waasna pasawahan anu aya dina mangsa harita. Teu lila rentang-rentang ti kaanggangan atehnya si daya saurang lalaki nu geus rada kolot umurna katempo-na mah keur leumpang dina saluhureun galengan bari manggul pacul dina tak-tak katuhuna ari dina cangkeng kencana nyoren bedog sigana wae tajama teh geus neang cai meureun ti girang sebab datangna teh ditonggoheun eta sawah. Tuluy eta jalma teh leumpang nyampeurkeun ka saung Mang Darma. Sanggeus nepi ka saung dek eta jalma teh riuk dina palupu bari ngecageun heula paculna. Siwal ngaluarkeun bako tina saku baju pangsina. Sanggeus jelinting ledaug bakona diseuneut ku paneker. Asup menimulak nyerebung kaluhur. Ari panona sakapeung ngareretan ka Sodik jeung Mang Darma nu keur jongjon we maropokan galengan sawahna. Sanggeus sadalila ti harita Mang Darma jeung Sodik haranyat heula kaluhur. Tuluy leumpang muru ka saung tayohna wae rek nganenum heula cai anu meunang mekal ti imah. Barang ngog ka saung anu duaan menising rarenyag sabab di jero saung teh geus aya jalma sing horeng Mbah Sumitra nu keur aya di jero saung teh. Har geuningan aya Abah panya teh saha tos di mana Abah nah ngajawa ka dieu tanya Mang Darma bari ngajak sasalaman ka Mbah Sumitra. Mun kitu deui Sodik geus kitu gek anu duaan dariuk tina palopo saung. Geus ditonggo Abah teh Mang Darma biasa wis neang cai bari nampo galengan bisi rarempang tapi hadena eueuh geuningan hari galengan nu rempag mah kan pare we yeuh meni rarbah kabeh katiup ku angin jeung kalelet ku cai lebar atuh pangkaning tere alaun pare teh. Kemal Mbah Sumitra bari ngenyot ududna. Nya sarua nu kuring ge Bah. Malah nu kuring mah rarempag galenganana. Keur memekeun galengan ayeuna ge kuring teh kapanan jeung budak ieu teh. Ceuk Mang Darma. Nya usum cih ayeuna mah asa kacidap pisan ieu. Hujana tuh da meni pohara gede da geuning. Malah balong Abah we nu dilebak kapanan baredah kabeh Mang Darma. Teu kapuluk laukna paralid ka susukan gede. Kari-kari ayeuna pare deui. Teu kapuluk teuing kapuluk teuing moal sigana mah. Sabab hujan wae ku ayeuna keud mah. Lamun teu peuting isuk-isuk kapanan hujana teh. Malah bieu geus hujan deui kapan. Emal Mbah Sumitra bajeng mencrong kana pare. Nya Bah mata kitu ge keur usumna meureunan. Ceuk Mang Darma. Lain Abah ka dieu teh rek nita ka budak Mang Darma. Ceuk Mbah Sumitra bari ngareret ka Mang Darma. Mangga bade miwarang mah Bah. Ari kaangge tenagana mah kan bade miwarang naon gitu Abah teh. Tanya Mang Darma. Rek kita mamanggulkeun pare ka heloran. Abah boga keneh hari karek sababaraha karung wae mah urut pare nu ti heula.
Jangan kaburu ka heler disediakan ku burit diantep wae mah. Ku abang ke di buruan buru manggul wae mah. Karena kira-kira daek jang namun ku abah ditita pangahelerkeun bade ka tempat Haji Naca. Ceuk Bah Sumitra bari ngareret ka Sodik nu keur diuk di satu kangen manehna. Mangga Bah, muari ayeuna mah pamang panginten abdina nuju ngareskeun heula galengan. Kumaha pami tengah dinten we Bah, abdi ka bumi abahna. Temal Sodik. Punya kitu hadi teu naon jang. Anu ulah liwat teuing ti tengah boe we nya. Bisi kaburu tutup heleranana. Ceuk Bah Sumitra. Mohon mangga Bah. Ke tengah dinten abdi ka ditu ka bumi abah. Temal Sodik. Punya kitu ya di. Lain mah abah rek ka imah heula ieu teh. Kitu nya jang. Oke Mang Darma abah rek balik heula ieu mah. Ceuk Bah Sumitra balik cangkat tina diukna. Nya Bah disirek mulang heula mah. Keun weng ke budak kuring nu ka dituna mah. Temal Mang Darma. Geus kitu Bah Sumitra leos ti saung rek tuluy mulang deui ka imahna. Hari Mang Darma jeung Sodik sanggeus Bah Sumitra ngaleos maranehna narulikeun deui hanca pagaweanana. Mopokan galengan anu rarempag ku cai. Kahayaan harita di eta lembur. Wanci beki dieu beki maju ka beurang. Hawa nu tadina genah teh ayeuna mah panas karasana. Kira wanci tengah poe. Mang Darma jeung Sodik geus saranyat ka luhur. Malah manggeus araya deui di saung. Teu lila kadenge Mang Darma anu nyarita ka Sodik. Jang lain rek ka imahna Bah Sumitra teh tanya Mang Darma. Mohon Pak. Tema Sodik. Nya maksud Bapak teh lamun ujang arek ka imahna Bah Sumitra. Jangan wae pacu jeung teko mah dibawa ku Bapak ka imah. Jug we ujang mah bisi rek ka imahna Bah Sumitra mah. Ceuk Mang Darma. Mohon atuh abdi bade teras ka bumi Bah Sumitra wae Pak. Tema Sodik. Nya jigjang. Kan ke lamun geus rengse ngaheler mah. Buru we balik deui ka imah. Ceuk Mang Darma bari mencrong ka anakna. Geus cangkat tina diukna. Mohon mangga Pak. Tema Sodik. Geus kitu Sodik tuluy ngaleos di saung ninggalkeun anu jadi bapana. Lempang murung idul mapai-mapai galengan sawah. Nu berasna bisa parat ka imahna Bah Sumitra. Hari Mang Darma barang anakna geus ngaleos ti dinya. Manehna mencrongkeun kanu jadi anakna. Nu keur lempang dina galengan sawah bari jeung nu kangan ka manehna. Teu lila kadenge Mang Darma nyarita sorangan. Kadena bager budak aing teh. Hormat ka kolot jeung leuleus peuheung deui budakna. Kusah-kusaha teh teu burung daek we dititah. Hampura Bapak Jang, lain Bapak teh hayang nyenangkeun ka hideuk. Tapi dadalah dikumaha geuningan. Bapana oge batan sakieu kaayaanana. Ceuk Mang Darma. Manehna sok rajeun ngarasa sedih. Ari ras nenyo kana nasib jadi anakna. Geus kitu Mang Darma tuluy cengkat tina diukna. Bari manggul pacul dina tak-tak katuhu. Mun sadua-dua manggulna oge sabab jeung anu anakna hiji. Ari leungeun kenca ngajingjing teko. Urut ngarinum manehna. Geus kitu Mang Darma mimiti lempang ninggalkeun saung. Rek ngadon balik deui ka imahna. Cag urang tuna heula Mang Darma baraya. Rek balik deui ka imahna.
enak orang nyaritakeun Sodik nuker lempang muru ka imah Bah Sumitra. Teka catur lilana di jalan, Sodik geus anyog deui kaburuan hareup imahna Bah Sumitra. Tuluy imah nyampeurkeun kana panto imah. Sabab di buruan imahna Bah Sumitra teh sepi eueuh sasaha. Sanggeus aya di hareupeun panto, Sodik keketrok bari pepuntenan di satu kangen panto imah Bah Sumitra. Jadilah putrak panto imah aya nemu ka teh jero. Pucung hul nu teh jero teh kaluar. Sing horeng Bah Sumitra pisan nu kaluar teh jero imah teh. Kuningan aya ujang. Rek ngaheler teh jang. Tanya Bah Sumitra bari mencrong ka Sodik. Mohon Bah, tema Sodik. Oh nya aya tuh urang ka tukang lajang. Sabab paena oge disimpen dina leuit ku Abah teh. Ceuk Bah Sumitra bari tuluy leumpang ka satukangeun imah. Nah, didinya kasampak aya leuit tempat nyimpen parena Bah Sumitra. Tah, ieu jang pare nu rek diheler teh. Tilu karung dah. Oh deh nu sejenna mah. Ceuk Bah Sumitra bari jeung nunjuk kana pare. Nu geus meunang ngarungan manehna. Mohon mangga Bah, urang cana keula ayeuna ku abdi ka tempat ngaheler. Ceuk Sodik. Nya sok jang. Tema Bah Sumitra. Geus kitu. Teh geuning. Pare anu meunang ngarungan teh dipanggul ku Sodik. Tuluy dibawa ka heleranana Haji Naca. Nu lumayan rada jauh ari ti imahna Bah Sumitra mah. Sanggeus anu sakarung geus nepi ka heleran, Sodik balik deui ka imahna Bah Sumitra. Rek nyokot pare anu can kabawa. Nepi ka tilu ianganana, Sodik manggulan pare ti imahna Bah Sumitra ka heleran. Kocapkeun sanggeus nawanci rada maju ka sore. Pare kabeh geus rengse diheler. Malah manggus di paranggulan deui ku Sodik ka imahna Bah Sumitra. Sreng ku Bah Sumitra. Sodik dibere duit kencring bari pok nyarita. Nuhun jang. Pare abang geus dipanghelerkeun yeuh ku ujang. Ade ulah kapok lamun dititah deui ku abahnya. Ceuk Bah Sumitra bari mencrong kana beungeut Sodik anu keur nampanan duit ti manehna. Sami nuhun Abah. Sareng abdi ke moal kapok. Malah pami Abah teu aya piwarangeun mah. Piwarang we abdi Bah. Tema Sodik. Nya jang. Nuhun pisan yeuh. Mun lamun ke deui Abah aya ti tahun mah morek nita ka sasaha. Pasti ka ujang. Ceuk Bah Sumitra. Geus kitu Sodik tuluy amitan ka Bah Sumitra. Rek tuluy balik deui ka imahna. Sanggeus amitan leos Sodik mangaleos ti dinya. Ninggalkeun Bah Sumitra keur ngacanteng bari mencrongkeun ka manehna. Sodik tuluy leumpang ka tebeh kulon. Mapai-mapai jalan pilemburan. Teka catur lilana di jalan, Sodik geus anyog deui ka buruan imah kana didinya kasampak aya Mang Darma jeung Bi Oci keur dariuk dina palupuh tepas imah. Layong Sodik nyampeurkeun kana palupuh. Dek tiuk disagigirieun Mang Darma. Dituna teh bari muka kancing bajuna. Sabab ngarasa hareudang meureunana. Jalila kadenge surang Mang Darma anu nyarita ka manehna. Kumaha rengseng ngaheler teh jang? Tanya Mang Darma ka Sodik anu keur diuk bari nyarane kana tihang imah. Atos Pak. Da mung 3 karung ngahelerna we. Tema Sodik. Nya kajeun ari geus rengse mah. Lain bieu teh aya nu ka dieu. Si Adun batur hidup. Bapak dibejakeun hidup keur ngaheler dititah ku Bah Sumitra ceuk Bapak teh. Nah teu panggih dia di jalan. Ceuk Mang Darma nyarita ka Sodik. Henteu Pak, teu pernah. Ioskeun rengke abdi nu kabumina.
bilih manehna aya peryogi ka abdi. Temal Sodik nya juga hidup tepungan ka imahna tang ulin ka ditu. Ulah di imah wae panan hidup teh ora keneh jalu. Mohon Pak, engke abdi tos kajaman mah ku abdi bade di tepangan ka bumina. Ayeuna bade kacai heula teh asa kareunang sareng marerang Pak. Temal Sodik bari cengkat tina diukna tuluy leumpang mulu ka pancuran anu teu pati jauh ti satukangeun imahna. Ayeuna wae rek ngadon mani heula meureunan sabab awakna karasa hareudang jeung merang balas urut manggulan pare. Kayaan harita eta lembur wanci beuki maju kaburit sorat turaes keur araya dina saluhureun tatangkalan geus ganeng di sarada jika nu keur naya tangara kanu sejen yen sakedeung deui mangsa beurang reka silih ku wanci peuting. Teu lila ti harita reup kaayaan jero lembur mimiti poek ora jangkrik-ngikrik sorakang reang di sarada katemalan jeung pada baturna sakapeung sok rajeun kadenge sora anjing anu sing jargug di sisi lemur ditempas ku sora bancet jeung bangkong anu reang di pasawahan. Kocapkeun peutingna baraya kira wanci sareupna Sodik geus katenyo kaluar ti imah kolotna rek manggihan si Adun anu tadi nyamper ka manehna. Sodik tuluy leumpang mapai-mapai jalan ti lemburan anu lumayan poe sajabana ti can aya lampu teh harieum keneh ku tatangkalan. Geus kitu leok Sodik mengkol ka katuhu tuluy leumpang merungetan kalewatan kebon awi. Beak kebon awi Sodik mangih jalan anu rada mudun saeutik. Beak eta jalan gog Sodik anyog ka hareupeun salah sahiji imah panggung anu aya di beh kencaeun jalan. Sanggeus aya di buruan hareup imahna Sodik leumpang nyampeurkeun kana panto imah. Sing horeng eta imah teh imah kolotna si Adun anu dicicingan ku si Adun jeung jadi inungna sabab dari bapana mah geus eueuh lila oge sabab geus maot. Sanggeus aja hareupeun lawang panto Sodik keketrok bari nyalukan ka si Adun. Dun ieu kuring Sodik. Ceuk Sodik nu keur aya di satukangeun panto teu lila kulutrak kadenge aya slot panto anu dibuka ti jero. Rai panto muka. Ilaeng geuningan deh. Yap ka dieu ka jero oi. Ceuk si Adun bari ngolongkeun panto. Wah di dieu we di hareup Dun. Kena diuk dina palupuh bari ngadaung ka buruan. Temal Sodik bari ngoloyong kana palupuh tepas imahna si Adun. Oh nya kajon atuh si rek dieu mah. Ceuk si Adun bari manehna oge ngoloyong kana palupuh. Kek diuk bisa gigireunana Sodik. Lain majarkeun teh tadi ilahin ka imah cenah Dun. Cokolot kuring mah. Nah aya naon euy? Ceuk Sodik nanya ka si Adun. Tadi nama rek ngajak ngarit ka ilaing teh nih. Ngajak ngarit pare ieu mah lain ngarit jukut. Anu haji naca euy. Lumayan loba riteunana oge. Malah can beres kabeh tadi ge. Sabab atuda hektaran mah nama sawahna, Dik. Tadi nama uing ka imah ilaing teh rek ngajak ka ilaing. Atuh boga-boga buruh tina ngababon. Hari keur sakalian ngabako-bako wae mah. Temal si Adun. Nya hayu we Dun. Isup ka kuring ge moal ka mamana. Hari tadi mah geus ngomekeun heula galangan di sawah jeung kolot. Jeung geus manghelerkeun paren anu bah Sumitra Dun.
Temal Sodik bari ngaluarkeun bakona. Hanya syukur hari daek mah. Tak esok kira wanci haneut moyan. Ini ti imah namanya. Ilaing disamper kuing ka imah. Ceuk si Adun. Nya Dun, samper we kuring ka imah. Geus kitu si Adun ngaleos heula ka jero. Teu geus balik deui bari mawa cai kopi 2 cangkir. Song anu hiji mah diasongkeun ka Sodik. Minum heula ya. Kopina ge meh ngeunah kana beuteung ra. Ceuk si Adun bari jeung niupan cai kopi ku bibirna. Nya nuhun Dun. Tambah Sodik bari ngarongkong kana cangkir anu aya di hareupeun manehna. Sanggeus kitu mah anu duaan ngawarangkong ngaler ngidul. Caritakeun kahirupanana sewang-sewangan. Diparengan ku hilirna angin peuting. Nu beuki dieu teh beuki tiris karasana. Eta tambah nyecep kana awak. Asa ciris-ciris teh peuting ayeuna Dun. Ceuk Sodik. Nya keur mau usum ngijih deui meureunaan. Adena teu hujan peuting ayeuna mah. Biasana mah ngacerak we sapeuting oge. Ari peuting ayeuna saha bagian nu ngarondanya nih. Asa geus heubeuh ya, tara kadenge anu nakolan kokol di luar. Arorea amungeun berenang jalma teh kaluarna kitu. Ari dibere hujan wae mah. Ceuk si Adun. Nya meureun Dun. Da teu bisa nih kuring euy. Ari dibere hujan wae mah. Hayangna ngarengkol bari disarung buni kana sirah. Nya kitu deh. Kun we lah, da aman ieu aya mah lemur urangna oge. Can kabejakeun deui aya garong atawa imah nu kabongkaran kapanan. Ceuk si Adun. Kitu we Dun. Ayeuna kuring rek balik heula ieu teh. Sabab geus rada peuting geuningan. Ceuk Sodik bari cengkat tina diukna. Atuh teu naon ari rek balik heula mah. Ngan esuk ade ulah poho. Kuing disamper ka imahnya teh. Emah si Adun bari jeung balik nanya ka Sodik. Nya Dun, samper kuring isuknya. Temah Sodik. Geus kitu mah Sodik tuluy ngaleos ninggalkeun imahna si Adun. Rek mulang deui ka imahna. Diparengan ku simpena peuting jeung hilirna angin anu sing saleor dina sela-sela tatangkalan. Beuki lila Sodik beuki jauh ninggalkeun imahna si Adun. Malah mah geus ngaliwatan ka kebon awi. Bara Sunda mengusaki heula hanca garapan dina cariyos muja kaburit bagian kahiji. Insyaallah bagian anu kaduana kumang sejadi teraskeun deui dina dinten anu salajengna. Mang nyuhunkeun diapunten bilih wae sieun kakirangan dina midangkeunana. Oge mang saja pamit ka sadayana. Lujeng kantun per nios.